Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kami abdi Ilham Jailani. Abdi ayeuna bade nembangkeun kawih pikeun ngarengsekeun tugas basa Sunda. Cek batur mah kuring teh budak jalanan, gawe ukur ngamen dina kendaraan. Sabenerna hate ngarasana langka, puguh hirup ragap saya, kolot teu apal dirupa. Jeung teuing duka di mana, mun panas kapanasan, mun hujan kahujanan, mun repeuting ngadon sare di emperan, da puguh hirup di jalan, teu boga patempatan, pikeun pangbalikan. Dimana atuh dimana diri kuring, dimana atuh asalna. Kumaha atuh kumaha diri kuring na kumaha mimitina. Ya Allah, paparin abdi pitulung, na dimana kolot abdi teh ayana. Cek batur mah kuring teh budak jalanan, gawe ukur ngamen dina kendaraan. Sabenerna hate ngarasana langka, puguh hirup ragap saya, kolot teu apal dirupa. Jeung teuing duka di mana, mun panas kapanasan, mun hujan kahujanan, mun repeuting ngadon sare di emperan, da puguh hirup di jalan, teu boga patempatan, pikeun pangbalikan. Dimana atuh dimana diri kuring, dimana atuh asalna. Kumaha atuh kumaha diri kuring na kumaha mimitina. Ya Allah, paparin abdi pitulung, na dimana kolot abdi teh ayana. Dimana atuh dimana diri kuring, dimana atuh asalna. Kumaha atuh kumaha diri kuring,
kuring na kumaha Pilipina. Ya Allah, paparin abdi kitu. Di mana kolot abdi teh ayeuna.